Coba lamun unggal poe nya kieu dagang teh. Heueuh alhamdulillah barudak geus babaraha poe jualan teh kedatang rame wae. Jeung lain jualan sebelah hungkul deui nu keur ramena teh. Nu tarik tunai jeung nu meuli pulsa ge alhamdulillah keur rame. Jujur lamun aya mah nu meulina mending keneh nu tarik tunai we jeung nu meuli pulsa anu rame teh. Soalna geunah ngaladangan pulsa jeung tarik tunai mah kur ngoprek HP hungkul henteu capek. Heueuh maksud teh henteu cara jualan seblak. Jualan seblak mah kudu balanja, kudu masak, kudu peperen. Pokona mah sok capek we nya. Tapi sok aya keneh we eta teh nu ngomong geunahnya jadi maneh mah. Geunah mata maneh hurung. Geunah da nu ditempokeunna keur geunahna hungkul. Coba barudak warung maraneh aya nu sarua teu ciga di warung abi. Selain jualan seblak oge dibarengan jualan pulsa, kuota, token, top up dana, transfer antar bank, terus bisa oge tarik tunai. Terus bisa oge transaksi bayar BPJS, bayar WIPI, jeung transaksi anu lainna. Heueuh lain sarakahnya, tapi kan urang teh kudu pinter kumaha carana modal teh muter terus. Heueuh ibaratkeun ayeuna eueuh dina seblak, aya di nu lainna, eueuh di nu lainna, aya dina seblak. Heueuh alhamdulillah lamun ramena babarengan. Tapi jarang sih, jarang rame babarengan. Sok aya we salah sahiji anu teu isieun. Tapi alhamdulillah we nya sakieu oge disukuran.